Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu bagiakeun Mang Barna. Sakumaha biasa, Mang saban wayah ieu ngadongeng. Mitra dangu carita anu bade digarap ngawitan wengi ayeuna judulna nyaeta Silalatu Gunung Salak. Ieu dongeng teh karangan Aan Merdeka Permana ngawitan dinten ayeuna. Sumangga nyangakeun Silalatu Gunung Salak. Sok kaparayun sadayana. Wewengkon Bogor 1600 basa sanaya anyog ka sisi walungan wanci teh geus ngagayuh ka magrib. Kaayaan geus kacida medemna bubuhan di palebah dinya mah harieum ku kakayon. Padahal lamun mireungeuh ka luhur ngaliwatan sela-saladang daunan. Sanyana langit teh tacan poek-poek teuing. Ret sanaya ka palebah walungan, caina omak-omakan anca. Banguna teh tepati jero, ngan palebah dasarna tangtu loba batu cadas, anu taringul seukeut. Sanaya ngahulang sakedapan, bari anger neuteup beungeut cai. Duh, mun aing kukucuprakan kitu wae, meureun ieu calana komprang teh geus baseuh deui wae. Mangkaning ieu tempat teh hawana mani kacida tiisna. Sanaya ngagereneng sorangan. Kumanehna diukur ku wang-wangan. Ceuk itunganana, rubakna eta walungan teh moal leuwih ti 5 deupa. Ke. Tapi lamun ku aing diajelengan ka hontal moal kitunya. Sanaya geus ngahulang deui bae. Ras eta jajaka teh inget ka guruna di Lemah Putih wewengkon Karatuan Talaga. Guruna anu nalahna teh Ki Santa 2 tahun ka tukang kungsi ngalatih dirina malar bisa ngajleng kanu jauh. Sok eta ajlengan walungan Cilanjung teh. Ajlengan? Leuh, rubak kacida eta walungan teh. Buah kami tiko sewat aki. Lamun kekeh tegablek galudeng. Nabi kapuluhan belut oge siama. Moal boga pangabisa sanaya. Hayo ajlengan sia. Ki Santa sasentak semu keheul ka muridna. Bari panon beureum bubuncerikan. Kumisna anu cokrom bodas jeung jangotna anu ramai. Napi kana harigu teh kate mong oyag-oyagan. Kabawakeun ku euneurna sora. Di omongan kitu, sanaya mah anggur ngahuleng. Sakedeung panonna anu ngencelang herang kawas sorot panon heulang teh neuteup seukeut ka guruna. Hayo ya, rek ngajleng atawa moal. Ki Santa geus ngagerem deui bae. Malah ayeuna mah leungeunna make jeung ngacewang dahan selong anu ngaroyom kasih si cai beratak ukur sakali ngajewang dahan selong anu segede di gelang kolo teh ngabletak potong. Eta pepotongan dahan selong teh diamang-amang kawas rek dipake neungeul bobokong sanaya. Ampun Ki, ampun. Sanaya unur bari ngagorowok semumuringis. Ngan ku sabab ku guruna
hantem disingsieunnan rek dibabuk bobokongna atuh daek teu daek sanaya ngaheumatkeun tanaga lain tanaga satanaga tanagana tapi tanaga nu dibarengan ku ilmu peucang mesat mitra kaum dangu ceki santa guru nasanaya saliwat mah peucang teh siga sato anu letoy taya kahayang mun lempang ngalenghoy jeung runagraneg bangun asa-asa loba kasieun teu kaop aya sora anu ngagorobas dina rungkun peucang mah sok ngejat bangun reuwas jeung kasima tapi sakalina peucang lumpat tarikna lir jamparing nu mesat tina gondewa tah ilmu peucang mesat anu diciptakeun ku Ki Guru Santa oge mangrupa ilmu lumpat anu niron-niron paripolah peucang. Bala bisa saja mah tadi barengan ku akal dulu. Sagalana ukur dipegawe kudu masyarakat naluri. Sawalikna manusia mah kapan leubet ku akal. Jadi saupama urang salaku manusia sanggup ngahijikeun akal jeung naluri, piraku pangabisa urang teu bisa ngaleuwihan sato. Hayo siang ajreng. Omong Ki Santa bari ngamang-ngamang pepotongan dahan selong deui. Ari ku hantem dipaksa mah sanaya teu buru ngajreng. 1, 2, 3, hop. Ngajreng sanaya ngajreng. Ngajrengna bari museurkeun tanaga tina pingping kana bitis turun kana indung suku. Nu ditotolkeun semu jengke kana tungtung batu anu rada nonyol. Korobas gajleng sanaya tapi kapeuntas walungan Cilanyung bari teu sakara-kara. Sanaya atoh genep bulan latihan meuntasan walungan Cilanyung kakara ayeuna bisa meuntas bari teu tikarebek. Padahal samemehna mah meus-meus ti gujubar sababaraha kali awakna rancucut ku cai. Ingat kana pangalaman 2 tahun nu kaliwat dieu sanaya seuri mesem. Nya harita teh geus bisa ngajlengan walungan, tapi asana di walungan Cilanyung mah henteu rubak kawas walungan anu ieu. Katamah-tamah basa ngalatih ilmu peucang mesat meuntasan walungan Cilanyung mah aya ambahan keur ngawahan. Ari walungan anu ayeuna di sapanjang sisi-sisi walungan teh mani remet ku kakayon sabangsaning eurih jeung saliara. Malah mah tutuwuhan cucuk-cucukan oge mani bala di ditu di dieu. Atuh beh anggang nanti eta dahan kareumi jeung carik angin mani kekep. Sasat ngahalangan manehna mun hayang ngajleng meuntasan eta walungan. Ngajleng sieun ti gujubar. Tapi meuntas biasa oge sarua, sieun baseuh jeung sieun kabawa palid. Mangkaning caina nyeot jeung umpal-umpalan. Nu matak akhirna sanaya mamilih leumpang we heula, mapai-mapai sisi walungan ka tebeh girang. Sugan jeung sugan di palebah ditu mah walungan teh teu rubak teuing. Buntalan sarung anu dieusian ku babekalan disolenangkeun kana tak-tak. Geus kitu gejlig leumpang muru ka tebeh girang. Sanaya leumpangna rada jauh. Kira-kira meunang sapanyepahan sanaya kakara manggihan bagian walungan anu teu pati rubak. Tah, palebah dieu mah yeuh. Sigana bisa diajlengan yeuh. Cek hatena rada atoh. Ngan basa manehna tatan-tatan museurkeun tanaga. Ti jauhna kadenge anu gogorobasan. Sanaya geuwat masang kuda-kuda. Ketug jantungna ngadadak ngerepan jeung bulu punukna ting sariak. Boa-boa anu gogorobasan teh. Maung cek sanaya ngagereneng sorangan.
awakna ajeg pengkuh jeung leungeunna tegep masang kuda-kuda. Tapi plong hate sanaya ngemplong. Hari anu gogorobasan tarik kieu mah lain gerakan sato leuweung. Sato leuweung mah upamakeun ngintip-ngintip udagan teh tara gogorobasan kalawan kasar sarupa kitu. Hah, ieu mah sidik sora lumpatna jalma ieu. Ngomong sanaya deui. Sanaya nyalingker kana rungkun anu rada bala. Manehna nyumput supaya bisa ngintip saha kira-kirana anu datang ka eta tempat. Ditungguan teu pati lila nyawe nu gogorobasan teh jalma anu keur lumpat sakalumpat lampet. Saliwat oge katangen manehna teh bangsa pribumi. Ngan anu sanaya heran mah eta jalma teh bet mamake saragem kumpeni. Baju jeung calanana pulas drill, cangkengna dibaguded sabu kulit kandel, jeung digigirna nogel carangka pestol. Pestolna mah duka murag di mana. Kunaon eta kumpeni hideung teh lumpat sakalumpat lampet. Nah diudagku sato leuweung kitu, cek pikir sanaya bari ngawaskeun dina runggun. Ah lain geuning, lain diudag sato galak. Malah nu ngudag-udagna mah sasama manusia jeung sasama bangsa pribumi keneh. Mun nilikana pakaianana mah kusanaya katemong. Aya sabubuhan jalma anu rata-rata beungeutna kereng. Kumis baplang jeung godeg ngajepat mapai pipi. Maranehna make baju kampret hideung diiket hideung. Make calana sontog pulas hideung deui. Katingalina teh jalma gangas. Bari ngobrot ngudag-gudag teh leungeunna rata-rata ngamang-ngamang pakarang. Aya anu ngamang-ngamangkeun korewang, aya anu ngamang-ngamang gobang. Pon kitu deui loba anu ngamang-ngamangkeun bedog anu seukeut ngagulila. Katingalina mah sabubuhan jalma kereng teh ijideun kacida kasih kumpeni hideung teh. Boa kahayangna mah mun geus bisa nyusul maranehna teh hayang geura sagecerok-gecerokeun narok tarang si kumpeni teh. Tapi ka tempat anu rada negla si kumpeni teh kasusul. Ari geus kitu mah geuwat pada ngepung. Rupa-rupa pakarang maniting kurilap papaheula ngaheumbat rek nyecer awak si kumpeni. Bari nyaksian ti kaanggangan. Sanaya geus bisa ngajudi. Ari dihulup ke welas-welas jalma anu rangeum rupa-rupa pakarang mah si kumpeni teh tangtu moal bisa mangapulia. Boa sageplakan oge nyawana teh geus moal katulungan. Sanaya hatena sabil. Lamun rek ngajait nulungan si kumpeni, manehna teh kungsi ngadenge. Yen kumpeni mah jahat. Di zaman harita teh pagaweanana ukur nyangsarakeun rahayat pribumi. Malah ku guruna oge diwanti-wanti manehna kudu ngamusuhan ka kumpeni. Sanaya oge diparentahkeun ku guruna malar mika ceuceum ka bangsa pribumi anu daek kumaula ka kumpeni. Bangsa pribumi anu kumaula ka kumpeni mah ceuk guruna teh jalma hianat. Jalma culika anu hirupna ukur neangan kauntungan dirina sorangan. Bari jeung nyangsarakeun sasamana. Jalma kitu patut mah ceuk santa teh kudu dibasmi. Jadi upama inget ka palebah dinya mah sanaya teh kudu ngantep si kumpeni. Keun bae eta jalma hianat teh sina modar disasaak bedog lawan-lawana.
Tapi sabot kitu sanaya oge mikir deui yen sacara kamanusiaan mah teu adil ngantep hiji jalma anu arek dianiaya ku jalma sejen bari kaayaan anu teu daya teu upaya. Kacida teu adilna jalma saurang dihurup ku sabubuhan jalma anu parenges jeung gangas kacida. Ku inget kana eta perkara sanaya mapohokeun heula kana amanah guruna anu majar kudu mika ceuceub ka kumpeni teh. Manehna teh ayeuna mah leuwih mentingkeun urusan kamanusiaan we heula. Atuh ku sabab kitu sanaya kaluar tina panyumbutanana. Geus kaluar tina panyumbutanana kitu mah teu antabara. Ngajleng jeung sateka pola rek usaha nang tayungan si kumpeni anu nyawana keur kaancam teh. Hanya ka sanaya teh cicingna rada anggang. Sakitu ngajleng oge mahena teh siga-siga moal kaburu ngahalangan pada raja ngolasan pakarang anu rek nyahcar awak si kumpeni teh. Hate sanaya rada hariwang. Sieun teu bisa nulungan si kumpeni. Basa manehna tepi oge. Ari panaraja ngrupa-rupa pakarang mah geus ting belesat atuh ngaheumat kana awak si kumpeni. Tapi sanaya neuteub mata simeuteun sumureuwas jeung heran. Tetela ulasan panarajang pakarang anu ting belesat di mana meni teh ku si kumpeni bisa dicingcetkeun jeung dipengparkeun. Tetela si kumpeni teh pinter babalicetan mengparkeun panarajang pakarang. Sanajan sakujur awakna geus pinuh ku kesang pacampur jeung getih, alatan kulitna kagores ku pakarang. Tapi manehna masih keneh katembong tapis dina ngobah-ngobahkeun awakna. Sanaya kakara eungeuh horeng si kumpeni teh bisaeun usik ngagunakeun patokan-patokan elmu kadigjayaan. Beuh, geuning ieu kumpeni teh lain jalma samanea. Ceuk pikir sanaya di jero hadena. Urang pribumi anu mamake pakaian saragem kumpeni teh pikeun sababaraha geprakan mah bisa ulin jurus ngayonan rupa-rupa panarajang musuhna. Nganyak itu geuning jalma saurang dihurup ku welas-welas piraku teu mata kripuh. Usanaya katitenan kaditunakeun mah si kumpeni teh gawena ukur munur jeung munur we. Malar hujan pakarang teh teu milepas kana awakna. Beuki diserang si kumpeni beuki katemong munur. Ari munurna teh ngadeuketan sanaya anu aya tukangeunana. Malah anu geus ajeg masang kuda-kuda deui. Basa pareng aya serangan ngadadak. Si kumpeni ngajleng ka tukang. Hatungan gabruk bae nubruk awak sanaya. Padahal sanaya teh harita ajegna meneran sisieun gawir walungan. Atuh basa pareng katubruk teh awak sanaya teu antapara. Dibujubar kana walungan bareng jeung awak si kumpeni teh. Anu majar cek taksiran walungan teh deet. Buktina mah teu kitu. Da eta bae basa sanaya roroesan hayang nangtung jerona teh hampir salaput hulu.
Sanaya satekah bola guguring jalan damung dikerelep. Tapi ari si kumpeni mah katemongna teh bisaeun ojah. Maneh nama siga anu pinter ngojai. Tadi nama si kumpeni teh rek ngabelenyeng we ngojai. Ngamah beungeut walungan anu nyanyeotnya ampul-ampulan. Ngan basa ngareret ka tukang. Ningali Sanaya kekarebekan, manehna balik deui. Sanaya disangkeh ditulungan, dibawa ngojai ngajauhan eta tempat. Si kumpeni ngojai meuntasan walungan, ninggalkeun welasan anu ngudag, anu ukur gogorowokan bari pinuh ku kakeuheul. Sabaraha urang mah maledogeun tumak belewar-belewar tumak teh ting balesat. Tapi hiji oge eueuh anu meneran kana awak anu diserang. Tumak teh ngadon ngamang ka bawah cai anu umpal-umpalan. Beuki jauh, beuki teu katenyo. Ari anu ngarudag teh banguna teh mung leungiteun buronanana. Lir sabubuhan paningaran anu leungiteun sato boroanana. Manehna ayeuh-ayeuhan surak bari lumpat ngabrik mapai-mapai sisi walungan. Kabireung pisan hayang ngabinasa si kumpeni teh. Buktina bari ngudag ayeuh-ayeuhan. Sakarang tumak mah anger ting balewer. Baredogeun rek ngarah awak si kumpeni. Koleang bakarang kolewang. Korontrang ditakis ku leungeun si kumpeni. Belesat bakarang tumak koloprak dipengparkeun deui. Sanaya muji dina jero hatena teh. Tetela sakitu leungeun kenca nyangkeh awak Sanaya. Tapi si kumpeni mah bari ngojai teh masih keneh boga waktu pikeun nakisan panarajang rupa-rupa pakarang. Bet jorojoy rasa era kumahan teu rek era. Kapan tadi nama Sanaya teh niatna rek nulungan si kumpeni teh tidak mara bahaya. Nyatana mara bahaya serbuan walasan musuhna. Ari ayeuna bet sabalikna pisan. Sanaya anu ditulungan ku si kumpeni. Basa anyog ganu rada deet. Sanaya ngagurinyal ngalepaskeun maneh. Bareng jeung eta aya tumak ngabelesat. Rek meneran pisan nujul kana awak si kumpeni. Anu harita katemong rada bongo. Sanaya jadi keuheul. Sabubuhan jalma anu ngudag-ngudag teh mani asa taya ras-rasan pisan. Sakitu anu diburu narek titeulem teh anger bae dibeberik rek dipaehan. Baka tingku keuheul. Gagang tumak anu ngabelesat teh ku Sanaya disangap. Geus kitu mata tumak dibalikeun ngan belesat teh tumak teh ku Sanaya dibaledogkeun deui nujul ka tempat di mana si keneh datang. Jalma anu tadi maledogeun tumak teh kabireung reuwaseun pisan. Da tumakna ngabelesat datang deui ngarah kana awakna. Eta jalma teh nyingcet ngan nyingcetna bari reuwas. Atuh gerakan awakna teh kurang tapis, buktina we teu kungsi lila. Kadenge manehna ngoceak. Sanaya oge reuwas. Sieun mata tumak teh nancleb parat kana awak eta jalma. Ngan basaku Sanaya ditilik-tilik, seseukeut tumak teh ukur nembus parat kana baju kampretna. Eta jalma kalah nyang saya kana dahan kai. Sabab tumak teh nancleb pageuh kana dahan kai. Katingali ku Sanaya gagang tumak teh meuni oyag-oyagan. Anu lalumpat di darat teh sakedapan mangaraneg bakating gureuwas. Meureun sarerea teu nyangkaeun Sanaya sanggup ngalungkeun gagang tumak sakitu tapisna. Bari ngagunakeun tanaga
anu sakitu badagna. Sigana deui anu ngarasa reuas teh lain anu di darat bae. Dalah si kumpeni oge sarua ngarasa hookeun. Meureun manehna teu nyangkaeun sanaya boga pangabisa sarupa kitu. Basa pikeun kadua kalina aya gagang tumak anu kusanaya dibaledogkeun, jalma-jalma anu aya di darat teh buru-buru ting darepong. Sieun tumak anu ngabeles satelir kilat teh narajang parat kana awakna. Sabot musuh ting darepong, si kumpeni mah geuwat ngabadoleungeun sanaya malar mundur ka darat peuntaskeun musuh. "Hayu, lumpat!" Ceuk si kumpeni bari miheulaan. Sanaya lumpat nuturkeun. Geus rada jauh reg duanana eureun. Pepeskeun kesang. "Nuhun nya, kami ditulungan. Meureun lamun eueuh anjeun mah nyawa kami geus ka mana boa?" Ceuk si kumpeni tumarima pisan ngan sanaya mah anggur ngarahuh. "Hah, tinggal ieu pakaian kami rancucut kieu. Padahal basa Mamang can datang mah kami teh seungah rek meuntasan walungan teh." Ceuk sanaya bangun geuheur. Si kumpeni anu bieu disebut Mamang teh ku sanaya mani semu ngaburileng. Bibirna jamotrot baeud. "Saha tuh Mamang teh? Jeung kunaon dibabrik dengan rek dialah pati?" Ceuk sanaya nanya. Panonna nilik-nilik si kumpeni mani telek. Ari ku badur mah kami teh dilandina Ki Mas Tanu. Tapi di katantaraan mangaran kami teh Ki Tanu Jiwa. Kami teh tentara POC pangkatna letnan." Ceuk si kumpeni anu tetela ngaranna teh Ki Mas Tanu atawa Ki Tanu Jiwa. Basa diberenya hoki itu teh sanaya mah hare-hare we teu heran teu sing sagala. Atuh angot make kudu serab jeung ajrih mah. Sanaya mah da urang gunung bau lisung atuh. Cicingna oge di pencrut pasir anu jauh tina karamean. Kumpeni ngawanohkeun ngaran. Naon anehna jeung na make kudu dipik ajrih sagala. Ningali sanaya teu riuk-riuk heran sumawana ajrih. Ki Mas Tanu teh ngarasa heran. Piraku teh ngarasa heran, dararasaan manehna mah ngaran manehna teh geus sohor ka mana-mani. Loba anak buahna jeung sararea ajrihun pisan ka manehna teh. "Jang, sakali deui ku kami di bejan. Kami teh letnan VOC. Sia kudu nyaho ukur sababaraha urang di bangsa pribumi anu baroga pangkat mah." Ceuk Ki Mas Tanu hayang ngeceskeun. Sakitu geus dieceskeun teh anger we. Sanaya mah teu riuk-riuk ajrih. Nepikeun kabatan amek mah Ki Mas Tanu teh ngadon beuki ngarasa heran. Pikeun sakedapan mah Ki Mas Tanu teh gawena ukur neuteub molohok ka sanaya. "Ari sia nya saha ngaran? Jeung urang mana deh?" Akhirna Ki Mas Tanu tumanya ka sanaya. "Ceuk batur mah ngaran kami teh sanaya cenah." "Naha make ceuk batur? Adi eta pangrasa sia. Ngaran sia teh nya saha atuh?" "Nya nyaho teuing atuh." Temal sanaya bari gegetret. "Balet sia mah jadi budak teh. Balengong. Teu bisa adab jeung daya kanyaho. Sia mah tong boroning nyaho kana ngaran batur. Dalah kana ngaran sorangan oge geuning ditanya teh ngadon balapap. Tadi basa kami maledogeun gagang tumak. Ku kami katitenan Mamang molohok bangun anu aneh. Mana kitu oge meureun tadi mah nganggap kami jalma boga pangamisanya." "Sia mah Jang budak bodoh.
tapi pinter nyarita. Kimas Tanu sering ngagak-gak bari nulak cangkeng. Kesang nama dina beungeutna masih kene renung. Nyoba aya tapak getih dina palitisna. Di omongan kitu sanaya oge milu seuri. Ayo, sia milu ka kami. Milu ka mana? Jalma anu boga pangabisa mah teu hese ulah ilu deuleu. Pangabisa ku sia bisa nuyun sia kana jalan kemajuan. Nah upama kami milu ka Mamang, kami bakal bagja kitu. Dina pamustunganana mah ukur sia sorangan anu bisa mastikeun teh jang. Nganu ejes, kami hayang ngabejaan yen sia teh aya pangabisa. Dengekeun yeuh. Jalma anu boga pangabisa moal susah hirup. Memadak hayu sia milu digawe jeung kami. Digawe? Hah. Peuguh kami oge rek neangan pangupah jiwa. Kami teh loba jug-jugeun ongkoh. Loba anu kudu dicuk-curug jeung disusud. Begituna kami teh kudu ngalalana ka ditu ka dieu. Ari anu jauh ngalalana teh apanan perlu bekal anu lain saeutik. Tuh. Sarung poleng anu dikulawitkeun dina tak-tak. Anu eusina bekal. Jang ngalalana oge ayeuna teh geus leungit. Basa urang Pali di walungan tadi teh. Ceuk sanaya bari rugup ragap kana tak-takna. Semuhana euleun. Lumeh bandana leungit basa ti gebrus ka walungan teh. Eta bagean anu rangsak jeung ranjucut ku kami digandian. Mun kitu deui bakal anu leungit teh. Ulah salembang pasti aya gantina. Memadak sia ku kami diajak. Ayo milu digawe. Digawe di company? Digawe di POC? Mas Tanu ungeug. Teu bisa. Teu bisa. Panjang urusanana. Nah, jang euy. Teu meunang. Teu meunang ku saha? Ku kokolot kami. Company mah jahat. Dengekeun. Company adawa POC teh lain ngaran jalma. Tapi ngaran hiji beunggeutan. Hiji maskape ku sabab lain jalma. VOC mah teu jahat teu bageus. Tapi eta sagalana gumantung ka jalmana. Bisa jadi aya anggota VOC anu jahat. Tapi rarasaan kami mah teu kitu. Malah kami mah asup ka VOC teh alatan boga tujuan anu mulia. Naon tujuanna anu mulia teh? Kami teh datang di Karatuan Sumedang Larang. Ari menak di Sumedang Larang teh turunan ti Pajajaran. 100 tahun anu kalarung. Pajajaran dilem. Kami anu jadi turunanana embung leungiteun obor. Itu sababna kami datang ka wewengkon kulon ieu pikeun nyuk curug galur karuhun. Ku kabeneran Company ayeuna keur nalung ti Kleuweung Pajajaran. Manehna ngaliwatan ahli sajarahna. Rek ngungkaban deui riwayat buhun. Eta teh riwayatna karuhun kami. Memadak asa mobok manggih gorowong. Aya jalan gomo mentas. Mitra kaum dangu. Basa Ki Mas Tanu nyarita yen ayeuna teh manehna keur nyuk curug galur riwayat Pajajaran. Sanaya neuteub colohok mata simeuteun. Malah teu karasa dina hatena make aya nu tatalu sagala.
angen sanaya teh meninga geter cek rarasaan nyaan eta teh mamang kami mah moal ngabobodo nyaan sia terek diajak gawe ku kami maksud kami mah nah nyaan mamang teh ayeuna keur nyuk curug galur riwayat Pajajaran bener geus salah heuy tah milu atuh ari kitu mah milu ka mana nya nyuk curug galur Pajajaran Mitra giliran Ki Mas Tanu anu heran diajak gawe anggur hayang milu nyuk curug sajarah padahal Ki Mas Tanu nyaho barudak ngora kiwari pantaran sanaya geus teu openan kana galur karuhuna eta mah lain pagawean endeng-endeng lain pagawean memeh mumuluk euy nyuk curug galur sajarah mah kudu dipigawe ku ahlina kudu daria jeung kudu mika cinta sajarah lain ku pantar siap kitu patut nyaan kan bae dasarua kapan jeung mamang temaha sanaya baketut leungeuna dipake nangkeup harigu bari nangtung semu nukangan sarua pelebah manana kapan tadi Kimas nyarita yen Kimas oge teu apal naon-naon kana riwayat sajarah mah kusabab kitu Kimas ngabonceng kana gawe urang kumpeni tuh kami oge rek nurutan kitu we Mitra ngadenge caritaan sanaya Kimas Tanu ngahehe seuri semu ngece usanaya oge karasaeun yen eta lalaki tengah tubuh anu irungna mancung kumisna ngajepat siga jeler paeh teh ngalelece kana kamampuhna bener omongan sia teh ngan ari kami mamada kolu milu ka kumpeni nyuk curug galur riwayat Pajajaran deh ku alatan alasanana anu pantes nyaetapan kami teh boga kokocoran di Pajajaran teh karuhun kami mamada kami nadah resiko ulah ilu ka kumpeni gede resikona euy sabab gigian deh balukana dimusuhan ku bangsa sorangan Mitra kaundang sanaya jadi inget tadi basa munggaran tepung teh Ki Mas Tanu keur dibeberik ku sasama bangsa pribumi anu ngabeberik teh siga anu ngewain pisan dan niatna oge siga rek merenan nyawa Ki Mas Tanu sabubuhan jalma samakta ku pakarang rek maehan Ki Mas Tanu teh naha ciceup dumeh Ki Mas Tanu boga niat hayang nyuk curug galur riwayat Pajajaran gitu lamun nya kitu bet asa harianeun piraku sasama urang Sunda mung mikawanoh kana sajarah bangsana sorangan naha sabubuhan jalma anu tadi ngudag-udag teh cecep ka Kimas dumeh Kimas rek nalungtik riwayat karuhun itulah salah sahiji di antara nama gitu pedah naon marahna make mika cecep kana tujuan mulia Kimas loba ari alasanana mah ngan eta sakabeh moal kaharti ku pangkat model sia mah bagus nu penting mah sia digawe jeung kami nya digawe nyuk curug riwayat Pajajaran teh lain sia marek digawe jeung nu sejen ngabukbak sisi leuweung Pajajaran baruk digawe ngabukbak leuweung teu naon leuweung dibukbak bejana leuweung Pajajaran mah sanget jeung geuman lamun dibukbak nah moal aya mamalana ka urang yih ceuk aing oge sia deh rek digawekeun di sisi leuweung Pajajaran dengekeun sisi-sisina deuleu nya keur naon leuweung dibukbak keur naon sia mah loba tatanya dengekeun sia
Company teh perlu tanah negla salega-legana. Sabab maranehna butuh kopi, butuh jengkeh jeung butuh tarum yang bawain ka nagrina. Tah, kami teh dibenum ku company pikeun ngagerakeun rakyat. Malar daek ngabukbak leuweung. Upama leuweung ganggong si magonggong geus dibukbak, geus negla. Ku rakyat kudu dibalakan. Ulah. Hah. Ripuheun temen rakyat teh atuh Kimas. Ari kangaranan digawe madang ripuh. Tapi teu naon-naon da keur neangan pangupah jiwa. Dibayarnya. Ya heueuh atuh. Ya heueuh. Samati-mati digawe. Nya kudu nambah upah. Sia oge engke baris diupah ku duit Holden. Nyatana duit Holden Company deuleu. Ceuk Kimas Tanu siga anu ngabibita. Di omongan kitu sanaya ukur ngahulang. Geuning sia kalah ngajengjen kitu. Kumaha daek henteu. Mun bisa mah kudu daek. Ceuk kami oge sia teh siga boga pangabisa. Bodo-bodo oge adik kami ayeuna kacida butuhna ku tanaga jalma teh. Malah saloba-lobana. Ulah salempang diupah euy. Sok bae. Kami daek milu digawe ngabukbak leuweung. Asal aya pasaratanana. Kakara ayeuna euy kami mangadenge aya anu rek digawe menta pasyaratan gadunungan. Teu naon-naon. Ieu teh ukur nyirikeun yen sia mah boga ajen deui. Sok. Sebutkeun naon pasyaratanana kami hayang ngadenge. Daek kami babakti ka Kimas. Asal dibabawa milu nyuk Curug Galur Pajajaran. Ngadenge kitu pasyaratanana. Kimas Tanu mah teu hese ungeug. Mahan kunaon atuh pangna sia mani geugeuh hayang ulah ilu kana nyuk Curug riwayat Pajajaran teh. Sarua jeung Kimas. Kami oge dibere nyaho ku kolot. Yen inung bapa kami oge aya harib-harib turunan Pajajaran. Hah, aya ku hemeng anu majar kolot teh turunan Pajajaran. Tapi kami mah teu nyaho-nyaho. Geus tikeur leutik keneh kami teh dikukut ku batur. Inung eueuh. Bapa teu aya. Ukur cenah jeung cenah we yen maranehna turunan Pajajaran teh. Ari nagri Pajajaran kapan geus burak kira 100 tahun ka tukang. Burakna bari siga anu tilem ngadadak. Munguh mata heran anu ngabandungan. Leungitna Pajajaran siga anu ngemu lalangse pinuh Rusia. Itu sababna ti wewengkon karatuan Talaga jauh-jauh oge kami teh cunuk ka dieu. Pamaksudan mah nyata lian iwati hayang nyuk Curug Galur riwayat Pajajaran. Mitra, ngadenge eta caritaan. Sakedapan mah Kimas Tanu teh make ngembang kadu sagala. Malah siga-siga anu kagagas ku omongan sanaya teh. Bari teu sadar Kimas Tanu ngagelenyu ungeuk-ungeukan. Dedela kanyaho sia teh nepi kadinya euy. Kami jadi penasaran. Nah ari sia turunan saha? Nya kapan tadi oge disebutkeun yen kami teh aya harib-harib turunan Pajajaran. Heueuh. Ceuk saha eta teh? Nya ceuk kolot-kolot urang ditu we. Mitra kaum dangu. Kimas Tanu ngajudi. Eta jawaban sanaya teh. Siga aya anu disamunikeun. Da jeung nyana kitu sanaya oge nyarita teh henteu bruk-brak. Manehna inget kana caritaan Hisanta guruna. Yen mun sanaya parengumara angot mun ngumarana katatar kulon. Bari ngadeudeukeut wewengkon urut Pajajaran.
sanaya teh dipahing ulah wani-wani cacarita perkara guruna. Sanaya oge teu ngarti kunaon pangna kitu. Ngan ari kahayang guru teh kudu digugu jeung ditiru. Masing harita ngingu kapanasaran oge sanaya mah teu wani tetelepek nanyakeun. Hade aduh kitu mah. Ku sabab urang teh dianggap satujuan. Dipiharap sia ku maula ka kami bari bener jeung pinter. Ceuk Dimas Tanu sanaya ungeuk. Ngan kami keugeuh panasaran. Ari sia teh nya saha atuh ngaran? Heueuh pan tadi oge disebutkeun. Ari ceuk batur mah ngaran kami teh sanaya. Aing mah lain nanyakeun ngaran sia ceuk batur. Tapi ceuk sia sorangan deuleu. Hah, ti barang gubrak gadunya oge kami mah teu mamawa ngaran. Nyaho-nyaho teh batur we bet ngageroyen kami teh ngaranna sanaya. Tuh. Jadi ngaran kami teh beunang batur lain beunang kami. Ceuk sanaya tatag. Da semukeuh. Gadenge kitu atuh Ki Mas Tanu seui. Anak itu sia anu bener mah euy. Kami oge boga ngaran gitu teh ceuk batur lain ceuk kami. Tuh pan. Mitra Dimas Tanu seuri sanaya seuri duanana saeuri. Ngan sabot kitu ari kaayaan mah beuki harieum. Sareupna geus lila turun. Atuh nyaho kitu mah Ki Mas Tanu teh gura-giru ngajak sanaya malar gewat-gewat balik. Balik ka mana? Heeh, milu ka aing. Nya hayu atuh. Akhirna sanaya nuturkeun Ki Mas Tanu. Nya manehna daek biluk ka Ki Mas Tanu. Ngan sanajan kitu manehna geus kedal ucap dina hatena. Yen milu ka Ki Mas Tanu teh lain rek kumaula, tapi alatan rek ngabonceng bae kana gawe Ki Mas Tanu. Sanaya teh ngarasa kataji jeung cop kana naon anu keur dipigawe ku Ki Mas Tanu. Ki Mas Tanu teh nyarita keur nyuk curug galur pajajaran. Kapan eta teh sasatujuan sanaya pisan. Nu matak sanaya moal rek ukur kumaula wungkul teh sabab manehna nyaho. Ki Mas Tanu mah bilukna ka kumpeni. Meleg-meleg kumaula ka kumpeni. Jeung dangtu kapake kudu nu nganana mana jadi pangkat oge. Nu matak milu oge nyeta. Bisi kaburu Neng Nong poala mitra anyaga. Kabujeng Neng Nong. Seri kahiji urang cekapkeun deui ka dieu heula. Insyaallah Silalatu Gunung Salak seri kedua enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalepatan. Nuhun kana baratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.